ama gelis aya tamu ama Sampurasun rampes Sampurasun rampes para satri geningan itu tamu teseurcing di sangar prangatan sayogikeun tempat naheur cai enggih bangga aduh ai wilujeng tebak nuhun kasepuhan damang aya hibar amuing mangalingi-lingi punyung kasih punyung sembah kapihatur ditampi nuhun mangalingi ngenakeun ka ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak mangalingi mana putri nanya mah encan tenang sampurasun bulan rampes mangalingi mana awewe mah encan cari hayang gerak ninggal kumaha daripada awewe sampun prapta dedaya kingkang sampun prapta wis kena dihimpin nasti kersah yang widi kersah yang widi asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina
nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeun saeunaon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uninga yen mang dorna parantos tak kasohor mang mah jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewena teh awewena mana kacan rupina tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama tak ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liper tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di ieu tempat teh aya mawar bodas aya kembang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna lila ningrum leres cocok wartosna eta lila ningrum teh teu acan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu nya ai nila kancana teh mah leres mungkade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi diharewosan ku mantri baran nya leres tah
maksud teh badenya ngakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-citaku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilembuk eta mah arnet atuh nya arnetnya tos digentos itu yang mah kumaha Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal ya mah kaula mah Bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hane ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh Nila Ningrum Bibi man lan cing ka itu wayahna bibi kaula madamu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kanu kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna yap ka dieu anaki datan nira tangan demang datan nira tangan demane we pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun semah maktos ama lain Nila Ningrum Nyi Embeb tuh cilaka aing ieu ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabina-bina teh kasuata aduh batalkeun era aing era darso ge moal daekeun oh ya wa
Suatama. Aduh, ampun teh. Lah mata teh. Si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug. Nepi kaki tu bebeng mah. Tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi. Nah, sia teh kabina-bina teuing mah. Iya teh geulis amat teh kasumpingan. Henteu mang madongkap ka dieu teh bade milarian tanah mana we aya di desa. Milarian tanah sareng domba. Bade milarian tanah keur kanang domba mang teh. Ya. Gaduh petet ti Haji Nugraha. Ya. Anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo Era mang teh jukut tak kitu sanes bade ngalamar ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing Tadi mah babalagonya. Mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh ai aswatama kumaha cai teh cek aing oge sia kablok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ieu atuh ka itu meureun teu ditarima nyai Meningkat Citarum. teu teuingeun dek ngaramet teh we di Pak Haji Apo Meninggalah remis gitu. gitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu Lain panon teh nya. Eta kahayang teh teu mungkin mending PKI eta mah. ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku Tamat cangkeul gitu. tambah cangkeul Bisa nyalendorkeun. tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku nya kawin minat teuing Pope kumana ipek. tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu Kene mas kawin nanti dewe. atuh bari ngantosan itu tuangan teu kedah kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia Aswatama ampun da keukuh wae teh kulon Aswatama teh bari ngalamar nanging da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui penastik kersayang tumampara Aswatama ngamuk bakatingku ajrih kurerencangan ditabrak keayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre pertelengemang bolet Dewi Nilan Ningrum dan taparah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum obat Nyai ama tulungan putra dipaksa ama oi aduh ampun teuing nuhun
kumaha abi teh Jai digusur pada dipaksa putra karena laki kasebelan kabina-bina amit-amit udah siap dihina aing bener Beuh. kaget tenera haningali kaget tenera kaget gini kaget tenera ya kang haningali ya kurang ajar iya nu kurang ajar mah nemongkeun awewe ka mana karep sidik anak sampean mah nila ngirum etan bieu nah itu ge anak kaula kene nu cika bangsat ngahina luar biasa sabalikna sampean dek kahina ka anak kaula utang pati berpati utang wirang pahirang simulati tegah ya apa kon wani barang aku rawani teh ngapa kulanang pelanang maju dor ya Kapila